malam ya alhamdulillah orang dikersakan ku Gusti Allah bisa kumpul di dia babarengan jeung Syekh Abdul Aziz Abidin nu malam ieu orang kumpul diundang ku Haji Agus Salim khususna pisan ku Muhammad Haji Rusli anjeunna gaduh pamaksadan rek nyundatan kabeneran nyundatan nama geus tinggal ayeuna bersyukur ya syukuran ka Gusti Allah salamet nu disundatanana salamet nu nyundatana salamet anu boga maksudna ialah syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tentang nyundatan di urang boga sejarah. Di urang teh aya Sunan Prabu Kian Santang anu terletak ayeuna di Godog Gunung Suci Garut nu kabeneran simkuring badahaul kamari teh ieu rek ziarah ka Godog. Haji Agus Salim bisik-bisik kemudian Haji Rusli kabumi nyuwunkeun ngariung malam Jumat anu bertepatan simkuring rek ka Garut ziarah. Ya alhamdulillah nu tadi nama berangkat teh tadi teh isuk-isuk pending jadi ayeuna berangkat tadi gitu dong jam 2 atau setengah 3 terus acara ngariung kayak dilanjut isuk ke Garut cek ziarah di urang aya Prabu Kian Santang putra daripada Prabu Siliwangi putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran dek nanya kamu Haji Pendi ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan tambah pasar Pajajaran ya Allah mantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus Haji sarua pinter atuh teu diajak mah jeung lain teu dibere nyaho isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh eta ilmu bisa kitu ilmu la iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah singkat nabaya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang kulantaran nyana diangkat jadi panglima nyana neangan musuh di Bogor sahanu jago di Jawa Barat sahanu jago di luar Jawa Barat sahanu jago bebejalah kabapana Prabu Siliwangi abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang asana datang ka saat ieu can nyaho ka getih kula hayang nyaho ka getih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususnya di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia eta bapana teu bisa ngajawab cek bapana eueuh deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna eueuh deui perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah
keur ngobrol kitu jol aya aki-aki cak aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang kerajaan lain di Indonesia hungkul bisi hayang nyaho nu gagasat ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah ngaranna saki ngaranna Sayyidina Ali barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di alam barzah nyana mah bisa muncul nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana can Islam jeung ilmu beli cekel ku Haji Pendi nah eta babacaan lagi boro-boro urang jin ge teu ngartieun eta hebat Haji Pendi nu mantep nyana kukula dianggap bisa bahasa eta bahasa jin nyana ge termasuk min jumlatihi akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jidah begitu datang ke Jidah luak-liuk tanyain eueuh begitu tanyain eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki diudag ku nyana barang diudag teu beneran kapanggih jeung aki-aki eta ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan aki-aki teh asa siga kieu lah lamun ku urang di deuleu meureun siga si eta bae aki-aki teh ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam tah barang nanya aki ari ieu nagara naon Jidah Jidah ke Mekah deket ke cak aki emang aya naon kulah yang kapanggih jeung ngaran Sayyidina Ali bejana pangjagona bener cek ada bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter nah lamun aki daek dianter kula bunga luar biasa ya anter ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki aduh hampura jang tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas keneh bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu didinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungked meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ya baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap Haji Pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah nah lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu nama
ya pemerintah gak idik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna kemana coba ih pemerintah sih mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pemajikan keur maot geus maot inget ka dinya banyak berarti bener ya mah tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirna nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat teu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu hay kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si Aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali bunyi di mana kagetnya na ti anu lempang deui kayak dia nu nanya Sidina Ali di mana mun bahasa urang nanya bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asal ieu Sidina Ali asal ieu cek 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu kanu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha asli ieu lah Sidina Ali masyaallah cek nya atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungkeun ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah ku ari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungkeun ge geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teu kudu gelut deuk dakwah teh ngarupa bae henteu kudu wah saudara atuh ieu mah ieu jadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain ngayak lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayelah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal masya Allah karim pas gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula minta jampe nu tadi cek Sidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam kunyana dibaca babacaan nu tadi teu manjur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah nafas tambahan baca ieu pereum sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sidina Ali datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nang tangan Sidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi geus indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam biasana sok disundatan
Nah sebenarnya kula ge inget kula ge harita ku Sidina Ali di sunatan cek yana maka wari ente nu paheula di sunatan mangga di sunatan kunyana di sunatan kabeh ente disesakeun jang pamajikanana jeung tunggul-tunggul kan bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae lah atuh kabeh bea maka pas di daerah anu di Sundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam Islam Salam nah atawa Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas Salam Nunggal tadi nama Islam Nunggal kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal tidinya Sidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sidina Ali lantaran nu di Sundatan paeh bebeja nyana dan Ali hampura kula di ditu nyundatan ku kula mah teu paeh itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh deuleuh nu maneh beakeun teu henteu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu baraheula akhirnya langsung merdeka Indonesia kujara di Sundatan simpreng nah iyalah sejarah Nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru Nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tadina Prabu Kian Santang diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah Nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedaek sekali dua kali tilu kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta kakaruhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan maka seketika etalah ku embung-embungna asup Islam Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon karang Haji Medi nu di Bogor teh nu sok kaditu kadaritu jelema leuweung teh leuweung naon lain aya na tuh ceput naon wah aya nu di Bogor nu sok rame masyaallah teh si uga nya hojasnya naon aya jauh di bejaan etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah menjadi hutan nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul barang muncul berubah menjadi maung nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah ya Rabb ieu teh maung lain sa maung na ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong akhirna walaupun wujud maung diajakan ku Kian Santang nu geus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimat syahadat tidinya nyana tetep godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat lompat begitu lompat terus diudag lompatlah ke Garut ke Guha Sancang maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut ke Guha Sancang atau leuweung Sancang ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang maung ieu kadang-kadang maung nya ge sarua bae
Nah ya mau tutul berenya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuhna saenggeusna nyokot taneuh dipuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti kula cicing di dinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya ditenden di dinya selama 1 minggu terobah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon Gunung Ciremai dibawa ditenden deui di hareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut ditenden ka karak sapeting doang ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirubah godeg teh menjadi godog. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus banahanana tafakur, terus banahanana mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnyana, naikkeun pangkatnyana jeung embung balik deui ka Pajajaran, kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna manehanana mah hirup menyendiri tafakur eueuh nu nyaho mujahadah riyadhah terus di gunung suci datang ka maut. Nah, gitulah para jamaah muslimin wal muslimat cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka mautlah anjeunna di luhur gunung suci godog nu tadina godeg, kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung terus ke Kalimantan ialah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantap besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suudzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya ge teu daek nembalan atuh horenganan teu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon kitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud jerusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insyaallah simkuring malam ieu istirahat kemudian isuk menuju Garut ziarah ka Raden Rahmat diangkat menjadi kitu Prabuna dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula maka dijadikan adalah ngarana Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang Sunan loba alhamdulillah kula ge ngadenge Karawang Cikarang geus loba Sunan ye masyaallah karim alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana
jeung nu gendut teh di dia sakara Sanen Sunan Sanen sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13 15 kemudian 13 50 manehanana naik ke gunung. Lamun 15 13 datang ke 15 50 seberapa tahun eta? Berapa tahun? Hah? 77 37 tahun nyana naik ke gunung. 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran. Keluargana terterang ngaran-ngaran nyana di pajajaran kamayana kalima kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh tertera dan lain-lain sebagainya aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul Nyundatan. Besi Bang Haji Pendi hayang di Sundatan kedua kali insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin ka Haji Mamin tapi lamun aya nu 80 ka manehna sagitulah ala kadar tisim kuring. Nah maka terakhir itu hapunten dina samudaya kalepatan